Budak saha mengadai? Dulur Deni teh tukang kopi. Alah, tukang kopi nak kunaon mengadai? Apa eta mah haji jeung mah haji ketika mah dican balik bikin kayeuna. Si saha itu teh ngaranna teh? Uten. Si Uten udah penting tukang kopi. Nya, kunaon mengadai? Katabrak mobil kamari. Astagfirullahaladzim. Nu mawa mobilnya teh mobil bodoh awewe. Leuleus urang harita Joy euy. Hampir teu bisa ngomong kebek poek bumi alam. Hese gejet pikeun ngalengkah kal kabrek urang teh cicing heula atuh. Bakat ningku reuwas dina waktu eta ngadenge si Uten kasilakaan katabrak ku mobil. Aduh, Mak. Uten kumaha tuh, Mak? Ayeuna di mana si Uten lah, Mak? Salah kacimuk brak kieu. Hudang. Abdi kudu ka mana tuh, Mak? Ayeuna Mak Haji. Pak Haji kumaha, Mak? Nyata Pak Haji teh ini kan itu ngan teu jelas kamari ke rumah sakit mana-mana. Urang cangkat diudangkeun ku Mang Adai Joy. Tur tahar rempoy awak urang leuleus kebek bumi alam sapoe. Urang tuluy pamitan ti Mang Adai leumpang urang bari hayang mastikeun kumaha nu sabenerna si Uten. Deg-degan tur taratu kesang badag kesang lemut kesang ti isu keluar ngorolok dina waktu eta panik sieun jeung hariwang tur tamelang oge watir ka si Uten nu sabenerna jeung ngabogaan rasa kaduhung urang balik ka lembur ninggalkeun si Uten na waktu harita. Anjog ka hareup gok atuh panggih jeung Citarsi nu sabiasana dagang sayur di sisi jalan. Cek Deni. Cek, apa si Uten cilaka? Deni Den, kamari teh si Uten teh kecelakaan ketabrak mobil, ditabrak ku hiji awewe make mobil beureum. Di mana ayeuna si Uten, Cek? Dibawa ku Pak Haji jeung ku Mah Haji, kamari teh rame di dieu teh. Yang undang Mah Haji ka ditu nya ini teh karanca badak kamari teh. Ranca badak teh di mana tuh, Cek? Teu apal abdi mah. Ece mau bisa nganter ya kagok dagangan loba keneh. Nyakeun bae, Cek, tuduhkeun heula ti dieu abdi ka mana? Naik angkot engke dihareup eureun. Neangan nu karanca badak ke dihareupnya. Nya tuh, Cek. Nya Cek. Aduh. Urang bari cerik aluk-alukan Joy na waktu harita euy. Tuluy naik kana salah saeji angkot tur ta urang leungit terasa erana waktu harita cerik aluk-alukan dina jero angkot. Di salah saeji parapatan urang diturunkeun ku eta supir turut ta dituduhkeun deui kudu naik di mobil nu jurusan Karanca Badak. Eta supir dibere ongkos ku urang manehanana nolak. Katingali eta dina mata supir tetepan anu pinuh karunya ka diri urang. Duit disakuan deui celaka kana angkot nu hiji deui ngajurujus urang indit Karanca Badak. Longsong molongpong na waktu eta teu pinuh jeung teu macet. Teu kungsi lila urang anjog ka hareupeun rumah sakit Ranca Badak. Turun ti dinya sok atuh duit dibayar ongkosna. Urang tuluy lumpat ka jero sadar teu sadar juk geblus teh ka jero rumah sakit. Ditewak urang ku salah sahiji satpam. Anda mau kemana? Tidak boleh. Pak Satpam, punten pisan dulu abdi di rumah sakit ieu kecelakaan, Pak. Oh, jangan panik ya. Yuk saya antar. Ku satpam eta urang tuluy dianterkeun ka salah sahiji suster pikeun nanyakeun identitas nu cilaka teh saha jeung ti mana. Geus kitu mah atuh teu loba dongeng teu loba carita urang dianterkeun ku salah sahiji satpam ka kamar si Uten. Ngagedig eta satpam tetep we urang maluk-alukan Joy nuturkeun eta satpam bari jeung ceurik. Tukung sila urang anjog ka kamarna si Uten. Tetela di dinya aya Mah Haji jeung Pak Haji nu keur nerangtung. Maji, Pak Haji. Den si Uten, Den. Nya Mah Haji. Gas. Diuk. Ku Pak Haji urang ditungtun didieukeun dina salah saeji bangku. Geus kitu satpam pamitan ka urang jeung ka Mah Haji tur ka Pak Haji. Leos satpam ngaleos. Urang mah segeruk waktu cerik di hareupeun Mah Haji jeung Pak Haji na waktu eta ngarasa urang nu salah ninggalkeun si Uten dagang kopi sorangan di pasar Andir.
Haji Abdi makadung ninggalkeun si Uten mak ayo kumaha eta si Uten teh mak mak teh kamari keur di imah mak teh leuwas kamari teh pada asarnya bapak pada asar kamari teh Den keun bae ieu mah da musibah keun bae dan nabrakna ge tanggung jawab mana nu nabrakna ayeuna Haji nu nabrakna teh balik heula taya identitasna ge di Pak Haji tapi manehna tanggung jawabnya mak nya tanggung jawab mana teh nendek nutup ari ayeuna ka mana Haji nu nabrakna teh balik heula ka imah di kagerowan lasalakina da kayak ka dieu deui yakin da eta mah jelema bener Den Abi tiasa nempo Uten ada Haji teu bisa mah Haji ge can panggih di kamari oge nah naon atuh mah Haji si Uten teh naonana atuh katabrak teh aya pendarahan cenah doakeun we atuh ku Den si boro-boro cager cek mah Haji ditungtungan kalakang ngilu ceurik geus nah ayo wae ceurik di kamar capek bapak mana perlu ceurik wae Den sok tenangkeun lalaki maneh teh Den ya Haji pasrahkeun ka nu maha kawasa si Uten sing cager Deni cing cager nah kumaha Pak Haji kamari lalakonna teh nyeta Pak Haji ge apat si Jajang kamari teh si Jajang lumpat ka imah pada asarnya mah pada asar nyebutkeun si Uten teh kacilakaan katabrak mobilnya ku Pak Haji jeung si Maji teh indit we ngan untung pantok teh dikunci heula nya tadi abdi ka bumi nyelak sayuran tak simpen di ditu abdi telak jeung Mang Adai teh kecelakaan apa Haji geus nakunaon jebleh deui kos bisa bubaran wae ai Deni pasrahkeun ka nu maha kawasa cing panjang umur panggih teu kamari jeung bapakna gitu gelo eta bapakna teh Haji teu kenal dibahas akan baik geus nasib teh si Uten meureun Den nya Haji akan bae atuh keun bae lah mudah-mudahan ieu nabrakna sing tanggung jawab dina henteunakeun bae ku Pak Haji we dibayar urang mah urang ikhlaskeun urang ridhokeun nu dipenta mah si Uten sing cager-bager deui atuh nu nabrakna sing tanggung jawab amin Pak Haji tekung sini latiharita kalau terak tina jero kamar teh anu keluar salah seji dokter keluarganya Uten iya Pak Dokter abdi Pak Dokter urang tiluan seroga hareupeun dokter